di negara Dwarwati. Leres. Sami tungkul hamari kludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watak wanto sang Nalendra dudu wong samanea mangnu satrusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Iya inggih. Mangnu sagelar Batara pikeun jadi pengaman jagat raya Pramudita. Raden Gatot Kaca Raden Abimanyu sadayana ramana nuju lara Tunggara duka di mana ayana jeung kumaha nasibna Pandawa dina waktos ieu. Iya ge. Eta nuju nyamur. Anu aya patula patalina sareng hukuman Kurawa 12 tahun di alas Kamiaka, 1 tahun nyamur. Ananging saderenge pun ngandika pene raja pene guru bakal guru dani serah kedah dia Anu apa batul? Ada hiburan seni suara hege Pula hege sami nonton di TVRI. Gamelan meningat genti. Gamelan di mana itu mangaya? Pat gamelan begini harga pesi. Iksan ibu hajah nining ayah pacungcun ayah Haji Rosan Sumri kadiri balik poja Kang Bowo ayah Kang Aceng Pangarita Paman Surmani Sriti nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Sriti nun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sir baka puspis kemudian nangiang pacerahing sarwaru renggeng manik nawarata Salabating pagelaran Jawi Karaton Nagara Dwarawati. Doh, pusir dayeuh Meralaya. Iya ge. Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalan laharja. Doh, ketenan. Sepi paling tewong rampok nu digawe simpe hate. Kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Ingon-ingon kebo sapi tamulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman itu kaya watak wantos ingkang dados Nalendra. Duh, iya ge. Tutu loro angin sewiji-wijina hinggih
Mang Nusa pengawak Jawata. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna tugas Mahatunggal. Doh, iya. Pikeun ngarengsekeun jagat raya Pramudita tina marabahaya. Ngaturanna linggih Raden Gatotkaca. Tenan. Kalarasanna puguh Abimanyu manganyerk di Nagara Dwarwati. Beres. Sapanjang Pandawa nampi hukuman 12 tahun, 1 tahun nyamur. Tungkul hamari keludatnya mah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra. Iya inggih. Watek wantos Prabu Batara Kresna tuduwong samanea. Mang Nusa terus sing madu trahing kusuma. Titi sing andana wirih trahing dewa kamanusan. Jalma ambek satu santa budi. Ngantika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Buah hati kemang soca mustika uat di pawenangannya. Tiap kapayu. Kaulah. Payunden. Putra Gatotkaca nampi kana pembagi ulah. Kalayan ujuk sumaga ngahaturkeun semasungkem ku panjenengan Rama ulah. Doh. Eta. Pujastuti hidup ditampi dening tangan meloroki watengen. Simpen pulungi hati punde Mas Takacu. Kali perkawis. Tidak nono pihak kapatan mugia uat tiasa ngamaklum. Oh, saling maklum bageur. Doh. Saewan tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ulah. Memang aya hal-hal anu rek dipadungdengkeun ku ulah. Antos sakedap ujuk sumaga. Tepi nodama ulah. Putra Abimanyu ngahaturkeun panjenengan Rama uwa. Nuhun Manyu. Nuhun Kakang Mas. Manyu nuhun ditampi wakang. Kumaha teu acan ngandeg tuang garwa. Acan diarep-arep wakang. Sajabina ti kitu tansah diajeng-ajeng geuning ieu. Pun lanceuk Kakang Gatot Sumping tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon wa. Oh, kieu kasep. Dah, Jovi bulan. Saprakara wasana tau. Perkawis teh. Kaduana ti eta uang ngahaturkeun rebu nuhun. Laksa ketika bingahan. Wireh hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir uwa. Wallah. Tau. Ngaluangkeun dama tuh. Kumaha tuang Ibu Wilujeng? Kangjeng Ibu dipinggandani hibar wa bakto saurna. Nun. Uwa sajabina ti sono teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Dah, eta wan. Kahidep salaku lurah tamtama nagara. Anu teu sakedik ngiring ngarojong kana pamaksudan uwa salaku Batara jadi pengaman dunya. Leres. Hidup pasukan hidup anu parantos ngahijikeun diri sareng uwa di mana aya bancang pake papaseaan negara jeung negara. Wallah, tenan. Atos manunggal. Tau. Teu sakedik jasa hidup. Malih upami ditinggal kana sawatawi sejarah hidup. Bujang hingga hidup jasa ka urang dunya. Dalah hidup ka urang sawarga mariloga oke teu kirang. Terus nyimpen jasa. Aya rengkolna hidup teh parantos ageng jasa dina mangsa pemberontakan naga persona baheula. Tau. Leres. Secara teu langsung hidup parantos jadi figur. Kantenan. Para ratu mika yungyun, para menak mika serap, kolot ngesok budak era dengan mika dedeh. Melihat upami ditinggal kana sawatawis kenyataan. Doh. Yen ayeuna anu dipercaya ku masyarakat teh figur kasep. Doh, eta bulan. Leres. Figur. Sedengkeun hidup
kaceluka kana ngewu kalau kakajana pria kajam paring angin-angin kakon cara mancanegara. Laras geus pada perang. Saha nu teu apa ka Gatot Kaca? Dau. Bujang-bujang nu Wah. normal Tos janten bibir hiji kulan ngoran sepuh. Ti sagedengeun kajadian Walah. tuang Rama dihukum di alas Kamiaka 12 tahun akibat tina main dadu. Main dadu tah ya. Tenan. Leletikan teu main. 12 tahun ditabahan 1 tahun nyamur ayeuna. Duka di mana ayana Pandawa jeung kumaha nasibna? Main dodi cenah cuy. Dau. Jeung main duda. Sementawis palaputra hidup di Pringgandani, Abimanyu di dieu da puguh boga pamajikan ongkoh Abimanyu mah jadi minantu ua. Doh, leres. Timala. Upami ngetang mah Cobi. tikawit dihukum 12 tahun 1 tahun nyamur. Ukur sadinten deui ieu tutasna Pandawa tina nyamur teh nanging ua oge teu apa duka di mana. Doh, eta. Jauh. Leres ua. Ngan parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Eta kan. Mun sakumaha. Urang ngadoa we mudah-mudahan tuang Rama sadayana mulus banglus gembleng katut salamat. Eta. Mudah-mudahan we. Mugi disarengan Urang ngadoa. Subhanahu wa taala. Sabab ari doa teh senjata urang. Mudah-mudahan aya dina kabul Maha Agung. Wah, Aya dina laksana nu Maha Kawasa. Ngabukti pamrih-pamrih urang. Berkah jeung salametna teh pitulung pangeran asup ngabaju miraga sukma. doh, leres. Boh ka Pandawa anu keur nyamur, boh ka hidup palaputrana. Kan tenan. Mung sagedengeunana deui ti eta, ua teh salaku Batara pengaman dunya. Tangtuna oge ngamankeun dunya teh meunang bantuan ti Lurah Tamtama ti tiap-tiap negara anu paratos ngahijikeun diri jeung nagara Dwarwati. Eta ulah. Ta ayeuna teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilap. Doh, Menang beja tinu menang dipercaya. leres. Aya hiji kejadian negara diserang. Biasa anu sok ngajajah negara-negara teh nyaeta urang Astina Kurawa. Daya deui kulan. Dawa. Suyudana jeung saparakansa maksudna ngajajah negara Wirata. Puseur dayeuh geus katingker. Doh, Puseur dayeuh geus dikawasa ku Kurawa. kan tenan. Waduh, timalan. Taya teh kewajiban ua. Timalan, kewajiban ua. Leres. Jeung kewajiban hidup. Pikeun ngarengsehkeun eta kejadian. Memang ua apa? Yen ieu dunya moal leupas tina pacogeregan anu model kitu. Atuh kan tenan. Kan tenan. Natrat dina ayat-ayat nu kagungan. Kumaha Pangandika anjeunna. kumaha kulan? Yen ieu ruksakna dunya, boh di daratan di lautan teh lintang ti kuleungeun-leungeunna manusia. Kupolah-polah jalmi teteh kulan. Tari uapan sente nyaeta pikeun ngurangan tensi kajahatan, ngurangan kajahatan. Dae kajahatan moal eueuh sanajan nepi ka perbah oge sapanjang dunya ngadeg. Sumuhun. Kantenan wa. Telepat kulan. Ngan tugas teh ngungkulan kabiadaban, kadoliman, kasarakahan jeung sajabana. Beres. Daya tugas pikeun numpes mah. Teu aya tugas pikeun ngahukuman. Dau. Ta ieu kaset. Pikeun ngungkulan ieu kajadian. Nagara Wirata anu ayeuna geus kaseret puseur dayeuh hampir dikawasa ku penjajah nyetan urang nagara Astina Kurawa. Dah.
dek minta tulung ka saha Sumuhun. lintang ti uwa dina waktu ayeuna kudu nyingkirkeun baju leungeun sajeng katuhu Leres. Telepat ulang. bari sakalian sugan jeung sugan tuang rama di mana ayana jeung kumaha nasibna Walah. dawa hoyong gerab geletuk we kajadian Wirata. antawis Pandawa sareng Kurawa Walah. Iya. margi ninggal kana sejarah yen di sangsarana di siksa na ku Kurawa teh luar biasa Wah, daya ras-rasan tamu kulan. kabiadaban kadoliman urang-urang Kurawa Nya. atuh dina waktu saena putra Gatot Kaca aya kasempetan ayeuna maranehna keur ngajajah Wirata Doh. Gatot Kaca ansur lepur papan kari tulis teh harana ke sabar kas pamuji kana kasumengetan hidup Beres. dau ngan ieu modal ti ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit hartosna sabab ari getas harupateun teh eta teh pagawean jurig Doh, kan tenang. urang mah ngabogaan hiji budaya lamun eta budaya diculkeun dina harti bakal rusak urang bangsana Deh. Leres. sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana geus aut-autan bakal rusak bangsana ari budaya nu aya patula patalina jeung peradaban Walah. Eta ulan. Tau. Budaya urang teh nyaeta nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcur walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta ipis lapis kana tapel malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan Kedah tau kedah diange. leres wa dupi anu tadi ka kuping ku putra Gatot Kaca naon ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang Doh. hartina lamun init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah mawa ujug hartina eta teh geus gugur memeh tempur lumampahna urang teh tina durukan hartina Beres. Itu tak Eta. datang. Kedah diange teh kulan. oh leres leres eta budaya urang timalan gerabelaan nasibna urang negara Wirata Prabu Maswapati Kan tenang. Eker mah eker aya patula patalina pencakaki urang teh kapan dawu sakitu sasep Beres. Alamatkeun tuh. salametkeun negara Wirata tina mara bahaya tina serangan para Kurawa uwa apa kasang tukang napangna Kurawa nyerang ka negara Wirata kulantaran di Wirata teh aya jago Raja Mala Tenan. Kicaka jeung saha hiji dewa poho daw ta eta teh tiluanana jago teh geus tumpur Walah. Geus teu kiat. ngemasing pati tu makaning perlaya duka kusaha jeung ku urang mana ngemasing patina tah ku ayana eta tilu jago rubuh atanapi ngemasing pati nya Kurawa teh mampu pikeun nyerang ngajajah negara Wirata Walah. tibalang Gitu cenah Jen. tak itu sabab meunang ningali kaayaan negara Wirata teh anu sakitu suburna Beres. tibalang sakitu kasep geura pingpin pasukan wala dia bala tamtama semakta ti negara Pringgandani Doh. pasukan Garuda ngapak siapkeun Eta bulan. salametkeun negara Wirata tina ancaman para Kurawa Alamatkeun ka putra Gatot Kaca jayogikeun taraga sareng emutan wa neneng. awon kapi unyuk wa naon cu putra Abimanyu barisakan tenan milarian Kangjeng Rama Ulah lagi. anu nuju tutaon tunju nyamur manawi sareng manawi bada ngiring we nyarengan Kakang Gatot kumaha Kaca mun bisa mau ulah melangi Wah, patenan pula.
Rayi teh satria sanaos ancur jadi lebu teu aya halanganana. Nyai kitu mah teu aya halangan, asal aya widi ti tuang garwa. Tangtos ngawidian, wa widi wa jik kase. Jik. Tuturkeun Gatot Kaca, wa moal melang. Ai dibarengan ku Gatot Kaca mah. Rupina wa. Kumaha kinten-kinten hideep pikeun nyiapkeun pasukan nyalametkeun nagara Wirata tina ancaman marabahaya. Hancur lebur papan kari tulis daya halanganana. Ridho putra. Oke mudah-mudahan Kangjeng Rama tiasa penak nyaburna di mana sang kumaha nasibna. Anjrahing Kang Puspita Arum. Kaselir ing samiran numri. Karkadung kongas kandane. Mawe laras tresnaning driya. Regreg kuatas. Mudah-mudahan angsa damel sapreja. Berat lumampah kasep Gat Kaca. Wilujeng baktos ka para pini sepuh anu aya di negara Wirata. Amit. Kami mudah-mudahan sapa ulu piluruan sapar yang tidak kanan berangkat Dewa Warto Selawe Kapun Bojo Dewi Siti Sonari Blatase Pangdunga Uwa barengan hidup. Mun bisa di mana pawongan ayana Kakang Semar Asta Cingajeng Dawala sampeur yuk sumaga wa Gatot Kaca pangdoa wa ayo disakigireun hidup manyu. Mudah-mudahan Pandawa ayeuna anjeun ka 13 tahun hukuman. Mudah-mudahan we cing bisa papangih deui. Kalayan ayeuna kasalamatan gembleng Pandawa. Sumohon. Amin. Eyang Prabu Maswapati. Ieu kaula ngintun pasukan pikeun nyalametkeun salira. Raya lumunur mimiti nirayang rana kondur saking pangkonan nang lindra
beberes eta canak ieu bantun sadayana kul ceuk diberesihan kulang parunten dah aya di mana aing geus beberesih mah alhamdulillah Nyai kumaha aja aing geus beberesih mah urang teh pan moal ditegor moal dapat pagawean heula bereskeun oh aing ngaran-ngaran pagawean anggeus mah pan urang teh moal dibaeudan moal jeung bisa curhat jeung tetangga moal dibaeudan ku dunungan segala rupa ge pagawean matak aing ngaran-ngaran jadi babu mah kudu pikanyaaheun dunungan kudu leles beheung murukan teh kudu hampang birit bener kudu pikanyaaheun lamun dunungan goreng cacapek teh urang teh kudu bisa ngelehan maneh kudu rumasa urang tangeuy da ai jelema dipuji mah atoheun bener ece urang mah heeh sing leles beheung we hirup ieu mah kadang-kadang kadunungan teh neluh jadi omongkeun jadi paok dunungan teh kadang-kadang dudukun geuning aing teh hayang boga dunungan nyaaheun aduh eta aya keneh dina zaman modern kiwari jelema anu dudukun hayang dipikirnya ku dunungan nanaonan cek urang mah padahal lamun ningali ayat-ayat pangeran pangandikana Allah kumaha teh aja mun maneh eling ka kami tuh dangukeun sumohon mun maneh eling ka kami bakal eling ka maneh jadi urang heula oh nu kudu eling teh jadi meureunnan aing teh salah ngadoa baheulana lepat pengen doa kalau teh cing jadi jelema anu dipikanyaah loba nu mikanyaah nu mikawelas nu mikaasih pada hati balik teh doa teh tibalik kumaha ari euceung padahal kuduna mah cing jadi jelema anu nyaahan deudeuhan welasan asihan oh engke di mana urang nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gara saha datang tos kitu lah heeh bener aya timbal balikna ari hade tak kitu dannya atuh halus tabi dina zaman susah kiwari mah aji kumaha lapangan kerja sempit baik jarah ka itu ka pamijahan nah awak ka pamijahan kumaha ieu ceu ai jarah teh pinah naon ieu ceu jauh pinah we jadi cing mararijah atuh hirup teh ulah kedua eta heeh cing mijah pikiran sabab piduiteun wungkul kabeh oge lamun dipikir mah pidu itu sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir bener lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan kitu lain aji sumuhun telepat teh teh anu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram haram imah ulah ngukut patung arek dipikeun isuk mah sabab malaikat rahmat moal datang moal ngirim rezeki piceunna isuk sabab malaikatna sieunneun ku patung piceunna eta patung nu aya malaikat borangan patung nu di imah teh patung nu di imah nu ngajuntu teh ai patung teh kumaha bertolak belakang jeung tauhid teh eta teh patung tina kai tina pada aisieun depan aisieun teh nafsu sedangkan malaikat pada eueuh nafsuan lepat kaprah tetenya bener garape ya kasketan cenah sanem poe aing mah malaikat acir-aciran lumpatan sieun ku patung aya kan bener dipikir mah itu tapi ulah disalahkeun ulah dilepatkeun kumaha ai bener teh cenah geuning aya opat hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak dua bener ceuk ilmiah mata teh tilu bener ceuk umum kaopat bener ceuk falsafah kumaha teh eceuk ai bener ceuk umum buktina we panon poe biji ti mana sok
Ti Wetan. Cek urang Jawa Barat. Oh, cek panon poe teh biji. Ti Wetan. Tuh eta teh umum. Umum nak. Adukeun jeung ilmiah, da cek ilmiah mah lain biji panon poe mah. Naon cek Da ilmiah? bumi nu muih. Oh. Tapi umum ngajawab deui heuh cenah panrarasaan teh biji. Tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Aduh. Rarasaan pang benerna. Rarasaan mau kapanggih mau duit negara kita cikoplok. Abong rarasaan mau katohian bener mah. Rarasaan mau katohian. Rarasaan mau kapanggih. Tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan. Sumuhun Rasa pang benerna, rasa pang imana, so suci. asa pambersihna. Rarasaan teh pang benerna we. Heeh. Padahal jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tar kapake isuk sabab jelema teu cicing dan ini nida hiji martabat. Heeh. Oh, benar. Teu cicing dina hiji martabat. Sok kasalahan jeung kabeneran. Kabeneran. Sekali-kali sok kasalahan. Nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, eta teh. Lain nu tara salah. Eta teh. Nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah. Benar ya. Dasa kakenaan ku salah mah. Di presiden ka tukang macu. Tapi heeh bener ce. Jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, Itu benar. bibi oge. Benar bi. Marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu. Oh, cek Abah Ence teh. Bance nya Ti Sayati. Si Tuh. Bante indungna bancu. marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh mah. Mutakeus Moal bisa diganggu gugat. buku benar. Heeh. Heeh benar. Tuh cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna. Batur teh disalahkeun anu kitu nu kieu. Benar. Jeung hirup. Heeh. Jeung hirup lah yang Kade si Asep. Eker masih teh tereh modar. Nanaonan. Tere bakal. Katempo dina ngadalangna ge geus hukhek. Lain tereng bakal. Geus minang ka rumah sakit. Ulah sok kitu ke jeung eta. Gue sering ngabalanjaan rupiah. Wa ke jeung Sok sombong Asep sia. Heeh, bener. ulah loba dibangkakeun. Nah kitu ayi. Sumuhun aja. Ai rasaan terek panjang umur teh. Pada ponoknya. Rek jag-jag padahal teu bisa kitu Sep Jeung darasan derek asep wae. Ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang. Duh. Sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang. Akeun ais geuing macing cager. Ikhtiaran. Ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir, teu bisa dihalang-halang. Leres. Tenang. Aing mah engke Asep di museum. Di museum kumaha yo. Tapi Pak Asep mah jadi tulang tah. Benar. Ya, Aja benar aja hanya kenangan. kenangan. Ulah loba nu di aku hirup teh. Ngantur obat jasa Di aku. Ladang ngawayang, boga mobil, boga sawah, Oh. boga imah alus pamajikan geulis. Gelis benar. Geus dicabut umur Mas Sep. Ku pamajikan teh diusir tah. Diusir kumaha? Ku ibu Nena. Kumaha? Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. gila teh hidupan batu. Di ruang we. Aduh. Pila karunya. Eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang, ladang ceceuleuweungan di lemur batur, dipake hees kumaru. Lain nyeri saliwat. Jadi hatenya Nyeri saliwat. mending podaran heula pamajikan maneh teh ayeuna. Dosa-dosa wake dipaehan segala. Lan Nya ka dosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami. oh sia bogoh ka pamajikan dalang. Lain bogoh jeung dipaehan. Kada sia mah keur mah hayang teh baheula. Cocok urang didengkong samaran. Alah, Wajarna tak kitu ayi heuh ieu mah nyaritakeun jelema. nyarioskeun. Ya ayi di payunan Allah Mas Sep rekep deng-deng papak sarua. Daya istilah. Tong borong maneh dalang tuh Bapak SBY.
kumaha apa SBY di mana maut eta layona cana kaunga pasar moal aya nu meuli wah moal malah sarieun bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teri tidak ada apa-apanya eueuh naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa aduh leres amin ieu saingan mamah dedek aduh paingan atuh nah kitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje bela para bela terus ngantunkeun dari masa aing oge teu lumak teu ngaku bener aya wae atuh ceuk kalepatan mah baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur-nutur kaedanan teteh ku ceuk teh marukana urang Bojong Picung kitu can paji sini kaedanan teteh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rarame loba pemuda barudak jeung ayeuna mah boga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna anu Tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang Awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana dalang nya sumuhun sarjana wungku aya mah palebah si Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI dalang Asep Sunanar mah daruara we ka kawena oge da jeung nyana kan bae target jadi dalang 100%. Nupang alusna dalang teh 100%, tas si Asep teh 1% ge biheung. Nya bener. Nya. Tapi mah bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep asa gedeng-deng maot. Tapi payu deui. Naon? Tapi payu jeung mahal. Anehna teh eta. Teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ninggal ratang. Da jan geus kolot ge geuningan payu we. Sabenerna mah da geus haroream ngadalang teh dina duit leutik mah. Beberebet tak itu wilujeng nonton ya kanu di TV na sewang-sewang TV RI Bandung ayeuna nayangkeun dalang Asep Sunanar Sunaria laras nya dina ulang tuh dalang kasepuhan anu tereh maot tereh bakal da anu nyamper loba atuh ayi nasaha anu nyamper maot oh kencing manis darah titinggi jantung asam urat da eta mah kajurung ku usia atuh faktor usia geus 58 tahun Pak Asep tapi nafsu mana mah anggar keneh ngora keneh kan bae nafsu nah kitu ayinya sumuhun aja wilujeng nonton ya kan anu sami sumping ka ieu halaman TPRI Bandung laras anu nonton hempak merbayaksa nuhun tawis micinta keneh kasenian urang kana kasenian urang nyai sumuhun seni Sunda wayang golek laras nah kitu salam baktos ka Bapak Gubernur sae mangga nya kadidugikeun alah ya didugikeun da dikawit harita Bapak Gubernur meunang nepi ka ayeuna can panggih can penak aja aya kitu sibuk atuh da ben da sarua sibuk urang nya nya Bapak Aher Kang Aher eceuna beuh komodi Bapak Gubernur tak kitu ayi sae ti bibi salam baktos ka sadayana nya ayi sumun amin mudah-mudahan sadayana paranjang yuswa arageung milik amin nonton ditongton nya ayi lares nya TPRI Bandung mudah-mudahan langkung jaya ke kapayuna nya ayi amin langkung canggih alat-alatna amin sorahna ulah ngerebek wae ieu nya ulah lep-lepan wae mah nah kitu nya ayi sae